Dinaharti urang sararea kumelenang di alam dunia teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maut pingaranana lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayangkeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna saresna pikeun ibadah ka anjeunna pikeun ngabdi ka anu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing geuleuh balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup make jeung mawa amal ka dueuk ongkos teu bawa naon-naon katerek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal mawa boh hade boh goreng jadi itu mah akibat gitu gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu Astra jingga dawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek yap kahareujang payun nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan ligih teh aya pikir saginaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tias hari umum pulung kieu nya syukur jang kieu deuleu ucuk cik kuat lah saperkara dewek teh sono sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikone oh ngaku urang Cikone bojong soal tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak dialah ku mangsa diri disiwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunia teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maut pingaranana eta mah da parantos jadi katang dosa tadi nalebari balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu meureudeng alam ngaboga naon pancen teh Pak tugasna naon kayaknya pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana
Tenan yen pangeran moal pati-pati ngayangkeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna. Salasna Pikeun ibadah ka anjeunna. pikeun ngabdi ka mantena. Anu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh. Leres. Daya deui teh kuat leres. Nya, antenan. Lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe, ngabuktikeun dina amal sapopoe. Sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal. Eta nu bakal nepi mah eta. Urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan, datang buligir, balik buligir di boehan ge kudu hirup. Boga boy Iwati urang teh mawa amal ka itu teh. Ya. Ngomong teh teu napak sia. Nama kita napak da umum, dari umum mah beda deui jeung absolut. Nah, dek ditentang umum, lain nentang ngai ngomong sia, cing lempeng ngomong teh. Urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dulu balik itu teh sanak teh keluarga teu mang teu alot teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kudu ongkos teu mawa naon-naon terek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal Mawa boh hade boh goreng jadi cuma akibat gitu. Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Cucungik sia mah. Ini pabeuli nyarita hayang. Aya ngomong hayang. Naon atuh lempengkeun. Mirapat kae tahu teh. Da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan. Bener bonong rarawat kayak gitu. Heuh panglempengkeun. Kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dieu. Sok atuh pangmenerkeun gadah teh Gajah paeh ninggalkeun gadingna, maung paeh ninggalkeun belangna, manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning. kumaha bi teh kitu. Cing cek si lain. Gajah Amal anu goreng gajah kana gajah gadingan, gajah maung belangna digadingkeun. gadingan Amal hade kana gajah gadingan jeung maung. Geus. era pasti api oman era pondok era Betak itu we cindak nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade. Tah. Tingali we kana sejarah. Cumu. Moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka. negara udah merdeka. sinen Nyoreak dalam katukan bisa munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan. Gitu Pak bisa diumpul Ciri tuh tingali tutunggul nu parentul nu tubur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamardikaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan
ulah diperingati ulah hirup cekurang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Bau mereka Ngau jauh-jauh teu nyambung. turunan ti Hindu. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. pertahanan Atlantik Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan Eta sedikit bicara banyak kerja. sedikit bicara banyak kerja tuh nyata itu pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe Oh, ya. Dulu kakara boga ngaran tina naon tina karya. gitu. Nah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh, ulah diperingati 5 tahun nya, diperingati 5 tahun geura aya 5 poin teu. sini bisa popoe Malah memperingati teh hura-hura teh kaleler. Tah, nya. Nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Hah? Gua aya ge main rebutan teh geus rebut wae, perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejak geuning. Bari sabangsa teh teh. Aya tarik tambang nih. karebutan batu Padahal ku sinir kitu ge teh. benar kan Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang pajuang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui dijari dibusi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat sama ibu itu didasi tidak dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui. aya nama dasi nama dulu ini jadi jibat Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. benar Ah geus gara roblog ge bener Pak. Iya. nah batu geuning Kok aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Tapi aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan Nya benar eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. kacida deui teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral. Tapi yang pupuhna teu bermoral. Ai pupuhuna teu bermoral. Umur panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor suka ngirungna kopi. Sama kagila-gila tadi. kalimat kan Aneh abdi mana lain aneh su. ieu aya nama Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali da katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Aya. Iya ya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah Bener amanan nu. balah iya ya Pak dek nyalahkeun saha kareng kuda dengean ya dek nyalahkeun saha ya bongan urang jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan jauh-jauh oke kabang ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkok pewadeun bangkong teder ngayakeun sidang pleno
di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema anu ngarusak jelema anu dingkeun ka bangkong Duh, orden bener ya. di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kasai teu dimanikeun bongan hirup pararohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kasai ngajingjing sameting bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya nyata bangkong di kongkorong si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula maka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan pada sanes deui saha pijalmana grepek numbung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna eta kayak solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia jadi dagor ge bae Solusi di polisi jauh. solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta tunda manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mana papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar nanti urang sadarea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu meusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha teh ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha aja jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh kosli aki-aki we lain budak angon usung di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bidah falsafah nanahaon da sia mah kitu
cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ukur ngagedak ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis tengekeun aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patawong-tawong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin seureut ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tak ceuk ilmiah mah henteu lain Gitu. dah kumaha gitu da panon poe mah sisi da bumi nu muih kapan rarasaan mah orang tepan sidik wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ieu nah ben aku geuning oh da bumi nu muih panon poe mah cicing nya iya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh Tuh. oh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gera deheusal moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha tina wujud urang gera prak gera pangihan sirikna satangtung diri geuning Gitu. eta beli jauh-jauh na teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibidahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cikalloh mangeran megrasok mengeran kana gulungan betul di gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutak barelek Para lagu. jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tak panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat geus bari barat mana kulon tuh mata panon poe biji ti kulon daripada Gitu. bangsa urang teh geus kabarat-baratan hahargaan kumaha ceuk nolan adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budaya sebenarnya kang nginum-nginum minum mah ge bukan orang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok Cocok. tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata turun tidak angkot kini angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode kadeuleu geus kabarat-baratannya amuy ini mana wasit di jalan
disangka ada orang bapak aing profesor saja bicara akademis orang tengah pikir ya kan orang tengah pikir wah banyak nepi kadinya kadaharan tanya wah nya leres turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin Donut hot dog bisa mending geus teu apa goyobon don king don not malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok itu ini mau peyem ini peyem apa peyem naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekasi magadon sabu-sabu banyak sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah satahun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tongong negara teh negara teh mana anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deuleuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan rusak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR bahasa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh baca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di geus eueuh aya kesunaan nya leres Bapak kacengkok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sondah oray-orayan sesalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah dijual gamelan di kilo seri tawang sulih kalau tadi ulah ngebutut bangkong naon yen bisa ieu waluya negara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya iya karena budu teh ai angon
ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna. Aing ngomong dek sunah Rasul, padahal Rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula. Iya Pak. Artinya Cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tembak nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu si madu mutiara tertimun deui ieu nya leres Pak kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat tapi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kegaduhan ulah waka Pak ngabdi yeuh can kawi dong kok abdi teh bisi aing geus kitu mangga harewosan kana si lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe eta ai dewe mangga ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal makna urusan si lain mau dihisap aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing masalah di urang nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh kulu teh ieu abdi itu nuhun Pak nya tak kitu cuk dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek kaansoman leungeun mi HP pikir jeung niat bisi kadek kaangsonan deungeun bisi kalawan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean cek urang madula ulah terlena hidup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kadenya kata entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitu nya nuhun Pak